Al-Amin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, bareng-bareng kita baca doanya, doa Rajab Sya'ban Ramadan. Yang mana itu teh? Yang Allahumma barik lana fima sok pariron seneng doa pada tuang. Sarangnya Asia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa hasil wabalirna. Amin ya Allah ya Rabbal muslimin muslimat. Naon ieu mah penting. Midana tapi low tapi jamaah sadayana anu mugia salamina aya dina panang tayung Gusti Allah Taala. Amin gitu didoakan. Kapangarsa ajengan Asep Anwas, kapangarsa ajengan Zaini Dahlan. Oke, ke para guru, para dai, para tokoh, para bapak, para ibu, para ustadz, para ustadzah, para santri, para awan, para insya Allah ya no hadir sadayana naik haji sadayana. Anu amin mugia umroh berkali-kali.
anu amin sing jembar rezeki. Anu amin mugi usahana gede bati. Anu amin sing ditebihkeun dina panyawat-panyawat. Baik nu hambang kumono abotna nya. Anu amin kalaresan jomblo sing kenging jodoh. Anu amin anu tarik aminna mugia lunas hutangna. Saya. Kita disebut Rajaban, jadi disebut Sya'banan, oke, jadi nyambut Ramadan, oke, jadi. Peda Jungjunan alaihi salatu wassalam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajaba. Pamimatan hadis nama mung dugika wa balighna Ramadan. Mung ditamihan ku ulama wa hasil maqasidan. Allahumma du Gusti ya Allah. Pangeran abdi sadaya, sembaheun abdi sadaya. Barik mugia ngabarokahan. Lana manfaat pikeun abdi sadaya. Fi Rajaba dina tandur pepelakanana. Fi Rajaba dina nandur pepelakanan wa Sya'bana sareng nyebor ngarawatanan wa baligna sareng mugi dugikeun kalawan parat abdi sadaya Ramadana kana panen. Eta kitu geuningan ngalogat teh asa beda nu mawi abdi mah nyaran de kana dawuhan ulama beda syahrul Rajab syahruz zar'i syahru Sya'ban syahru saqyiz zar'i wa syahru Ramadan syahru hisadiz zar'i. Syahru Rajab ari bulan Rajab. Syahru Rajab ari bulan Rajab eta syahruz zar'i bulan melak. Wa syahru Sya'ban sareng ari bulan Sya'ban eta syahru saqyiz zar'i bulan nyebor eta pepelakan. Wa syahru Ramadan sareng ari sasi Ramadan eta syahru hisadiz zar'i bulan panen eta pepelakan. Ini 3 bulan berurutan yang saling bertautan, saling berkaitan, jangan dipisahkan. Karena kalau udah jodoh dipisahin itu nggak enak. Serius, itu bisa bikin baper gitu kan. Ya iya secara gitu. Jika jelema anyar putus cinta jajan bakso. Mas meuli bakso di mihan, meuli mie di baksoan. Ayo cek tukang dagang teh. Bakso sareng mina hijikeun pisahkeun. Hijikeun mah. Hijikeun. Tong wani-wani pisahkeun mah. Mang teh apa nyarina dipisahkeun. Nah, hubungannya jadi hati jeung bakso gitu. Iya gitu kayak gitu bener. Makanya Rajab, Sya'ban, Ramadan itu kagak boleh dipisahin. Jadi kapan kurang melak ngarawatan tuluy panen. Yang gak lucu adalah orang berharap panen, macul henteu, melak henteu, ngebon henteu, nyawa henteu, tapi hoyong panen. Ini mirip nyindiran jalma-jalma anu sibuk dina sasi Ramadan tapi ngahare-harekeun Rajab sareng Sya'ban. Tapi jalmi teh tulus dengan hari-hari Rajab teh da Rajab marami. Kampung mana, desa mana, kecamatan mana, kota kabupaten mana, provinsi mana nu teu ngayakeun Rajaban. Tos mah di kantor desa adalah di istana presiden ge aya Rajaban. Pan gini luar biasa pedah naon, pedah salarea hayang boga katakwaan, hayang nyempreskeun ngabuktikeun ngebrehkeun takwana. Pedah saur Allah min taqwal qulub dina sawarena katakwaan pirang-pirang hate teh nyaeta yu'adzim sya'airallah, ngagungkeun syiar-syiar Allah. Hiji di antara syiar-syiar Allah nyaeta sasi Rajab. Pedah dina sasi Rajab aya peristiwa anu peristiwa RT khusus kangge jungjunan sehingga teu kaalaman ku nabi-nabi sateu aja nabi ku jalmi-jalmi sabadaneun.
Nu mana cenah peristiwa nu istimewa teh nyaeta di Isra'keun, di Mi'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Rajab salarea rame. Ai Ramadan komo. Ramadan masalah rame. Malah dina TV geningan lalajuanan ku salarea artis nu biasa seksi da usum Ramadan mangadadak buni. Laras gitu. Saha nu sok biasa seksi teh? Dewi Persik, buni. Saha nu biasa seksi teh? Via Valen, buni. Saha nu biasa seksi teh? Saskia Kotik, buni. Saha nu biasa seksi teh? Ayu Tang Tang, buni. Saha nu biasa seksi teh? Tukul Arwana. Saha nu biasa seksi teh? Pokoknya mah artis nu biasa seksi ngadadak buni coy. Bahkan jam 12 wengi biasa siaran ge sireum we teu aya acara ngadadak rame. Malah lamun ece penasaran kira-kira ieu geus asup Ramadan atawa encan parik sawe dina TV lamun tos seueur iklan sirup marjan berarti tos Ramadan. Ramadan marame, Rajab marame, ngan Sya'ban saur jungjunan yaghfulun nasu anhu. Syahrul Sya'ban syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban mah bulan yang sama orang teh dihare-harein gitu. Emang dicuekin enak gitu. Emang diabaikan itu enak gitu. Itu tuh kondisi yang gak nyaman banget kan. Paling tuh enak tah aslina dihare-harein. Dan kita dikasih tahu sama jungjunan nggak boleh ngehare-harein. Emang seistimewa apa Sya'ban? Turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Diangkat amal-amalan manusia ke Allah Rabbul alamin. Matak lamun teh mah aya urang dia anu yuswana 50 tahun misalnya aya. Nu yuswana 50 tahun mun teh mah akil balik umur 10 misalnya. Berarti mukallaf nanti tos 40 tahun. Berarti tos gaduh kitab nate 40. Kitab nu mana cenah eta teh dan kitab amal-amalan manehna. Sabab kalakuan urang boh nu elitna boh nu badagna sadayana dicatat dina hiji kitab anu eta kitab disetorkeun ka Allah Rabbul alamin tiap sasi Sya'ban turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Ilamun aya anu yuswana ayana 20 akil balik umur 15 berarti gaduh kitab name 5 da mangsa mukallafna name kajalanan 5 warsi. Naon cenah eusina dan eta teh dina kitab teh sagalana kumaha teh mimiti nu ngahajeunna nepi kitu ngahajeunna teh mimiti nu leutik nepi nu gedena sadayana catatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Sugan aya nu kalangkung da teu aya sanajan mithqala dzarrah saletik dzarrah. Ku abdi mah dzarrah tara di logat dzarrah. Da terang tadi naon ai logat dzarrah dzarrah. Sok nyontoan cenah dzarrah teh kang sigi sasawi asa padat naon dzarrah. Kabeuna aya pertarosan Sayyidina Abi Bakar Siddiq ka jungjunan ya Rasulullah mah ya dzarrah. Dupi naon aya dzarrah teh duh jungjunan. Jungjunan nunjuk kana alas, tilas doang. Eblek kuningnya eblek. Nampan. Yang suka dipakai santri kalau makan hiji nampan diriung ku opatan kan agengnya meber gitu bentan sarang piring alit meber baki eblek nampan semacamnya upami disebat baki mah biasanya diangge kangge ngajajabkeun gelas atau napi leuteun ka semah upami diangge tuang mah sok disebutna eblek upami ku urang Betawi mah nampan teh ageng kapanan meber namanya. Wama hiya dzarrah ya Rasul. Ditunjuk karena itu eblek nuju calik tilas tuang ditunjuk. Saur Sayyidina Abi Bakar teh badak geuningan dzarrah teh meber gitu. Sing goreng nu ditunjuk biasana eblekna, tapi sireum beureum nu keur gagarayangan dina eta eblek. Berarti dzarrah teh alit pisan, coy. Jadi bahasa man ya'mal mithqala dzarrah, salira barang gadag, salira barang dambal, salemut sireum beureum. Sireum beureum nu leutik teh geuning sagagarayangan kana balangkakan. Anu sok nyocot teh nyahoan apa bareureum geuning eta sireum beureum. Eta mah bade khairon, bade syarron, yarahu. Bade khairon, bade syarron, bade sayana, bade awad yarahu. Da aya catatanana dina kitab.
Numawi palih dia baraya sadayana nah urang bade tenang mana usum urang rumah saseur kalepatan urang usum urang rumah saseur dina nalika urang kacida seueur doraka dina nalika urang kacida seueur bade regreg mana eta kita disetorkeun ka Allah bari seueur rapot merah bade pede eta kitab disetorkeun ka Allah Rabbul Alamin bari dina kaayaan dina kitab teh sagala kawonan urang nepi ka lamun ditakar teh paseueur-seueur mana hade jeung awon hae seueur keneh awon lamun ditakar teh hirup urang sepanjang tahun anu dicatetkeun dina eta kitab satu acan disetorkeun ka Allah Rabbul Alamin ieu teh loba elingna loba kulirna ayo loba salsena loba tanghinas ibadahna ayo kan gitu loba inget ka pangeran atawa loba pohonna nah teu wirang kira-kira nah bisa regreg eta maneh catatan sakitu rocetna disetorkeun ka Rabbul Alamin keung baraya keung memawi palih dia Sya'ban mah disebut oge syahrul istighfar naon Sya'ban teh namina ai dinamian syahrul istighfar teh mangpang meungpeung Sya'ban can zeeb da Ramadan matos payuneun soca goat-goat minta hampura ke Allah tabaraka wa taala ceuk urang teh hapunten Gusti rumaza panon doraka lisan panangan sampai emutan mana lambung palang kakak yang gede lain gede jeung leutik doraka ngarah naon minta hampurannya mohon ngarah dihampura ku Gusti Allah taala da Gusti Allah lega panghampurana ngaleuwihan legana sagara mun ceuk salira sagara teh lega panghampura Allah mah leuwih lega sing hade sangka ka Gusti Allah ulah nepi ka nyangka bahwa moal dihampura sia euy doraka urang mah loba eta teh awon sangka ka Gusti Allah maruk teu mampuheun ku ti Gusti Allah ngamampuhan ngampura urang fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta da teu aya nu sanggup ngahampura doraka kacida loba angin Gusti nyalira terus gitu coba lamun salira nyieun kasalahan ka jelema moal tunyung kelit dina hatena ceuk manehna teh heuh dihampura da nyangsang keneh dina hatena siga salira amak ku batur tuluy batur teh minta hampura aya jawaban salira salian tinggal hampura nya ngahampura daerah da geus minta hampurana atuh hampura abi heuh dihampura dina hate mah nyangsang keneh teh ngan wae eta nyung kelit kene ngagantung kene dina mana teh mata teu mampuheun ngahampura kasalahan nu loba angin Allah taala nyalira kalawan kudu husnudzon da salah sahiji syarat paminta diijabah ku Allah mah nyaeta yakin lamun urang minta harta ka Allah sing yakin bakal dibere harta lamun urang minta sehat ka Allah sing yakin bakal dibere sehat lamun urang minta hampura ka Allah sing yakin bakal dibere hampura iraha numawi pansaban numawi dinamian syahrul istighfar da doraka urang maloba hayu atuh minta hampura dina bulan Syaban baca atuh astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا استغفر الله Kau perintahkan
sedang dijemili terus kekal abadi larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astagfirullah Rabbah. Zidni wa wafiqni amalan salihah, amalan salihah, amalan maqbulah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Teraskeun. Asnya. Alajonan kalimahna bariklana fi rajaba wa sya'ban. Iku disaranengkeun gitu. Rajab sareng Sya'ban ieu ulah misa, siga ulah misa. Dina Quran ge aya rupi-rupi perkara nu ngaraneng ulah misa. Contoh, aqimus shalah wa atuz zakah. Ieu ngaraneng aqimus shalah wa atuz zakah. Saur Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aqimus shalah wa atuz zakah nyered hikmah pikiraneun bahwa jelema rajin salat tapi zakatna teu dibayar, salatna ditolak ku Allah. Atawa jelema rajin barang bere ku zakatna ku sedekahna, nu wajibna nu sunatna, tapi tara salat, zakatna ditolak ku Allah. Jadi ieu mah ngaraneng we aqimus shalah wa atuz zakah gitu. Aya deui cenah contoh saja nu ngaraneng aya sallu alaihi wa sallimu taslima. Sanes sallu hunggul sareng salimu. Mata kajungjunan mah maca lain maca shalawat hunggul sareng salamna. Allahumma sholli wa sallim. Henteu sholli hunggul kapaneun aya salim. Bari masing-masing gaduh kaistimewaan. Aya deui cenah contona dina Quran ngaraneng tong misa aya nu mana anishkurli wali walidaik, syukur ka kami saur Allah wali walidaik sareng kadua kolot anjeun. Jadi syukur ka Allah jeung syukur ka kolot eta teh silih eusian. Mata lamun aya jelema pinter syukur ka Allah tapi goreng patut akhlak ka kolot, syukurna ka Allah ditolak. Disebut bohong we. Atawa aya jelema alus ka inung bapana ngan ibadah ka Allah butut, anger we teu sampe matak jadi kasalametan. Astagfirullah. Ini tujuh naon, gitu calik deh. Tapi ya, sok calik. Gitu mayun nak tadi. Kalau kang bujuran, sesuatu. Karesep di bujuran ku budak, mau di bujuran ku parawan. Saudara-saudara. Antri Pak. Gara-gara tadi abi nyumpirnya lira tadi teh. Aduh, terfokus aja. Akhirnya maliren, terus me orang santri teraskeun nyupiranna. Teu fokus aja. Calik dipengker. Akhirnya diponceng. Calanana kabatak meureun. Bajuna naik. Kita ceng-celengan ketinggali. Nggak kode. Banyak kalau di-subscribe gitu. Saudara-saudara muslimin muslim. Rajab sareng Sya'ban teh ngareneng gitu. Di selangna teh ku wau fi Rajaba wa Sya'ban. Saur juragan santri wauna teh harap atap. Antara ma'tub jeung ma'tub aleh, antara kalimat sate acan wau sareng kalimat saatos wau mutlaqul jam'i gaduheun darajat nu sami. Jadi ku Allah disimpan darajat Rajab sareng darajat Sya'ban dina darajat nu sami. Abdi mah teu nuju nyarioskeun aya Isra Mi'raj dina Rajab, ieu mah nuju nyarioskeun Rajabna we. Rajab sareng Sya'ban ku Allah disimpan dina darajat nu sami. Maksudna saur para ulama siga jalma anu melak tapi tuluy diangkat na keur naon atuh melak. Halo.
pelak we hungkul, beak we eta pucukna teh kudu omah. We ditasa atau dipager, ditasa atau dirawat, betul? Atau saeb ku hame, ditasa atau dirawat, atau moal panen, gak bayar. Tapi di mana-mana terus dipelakan, terus diapikan, dirawatan, diceboran, tuluy berharap kana panen, tak gede harapanana. Tuluy minta deui wabaligna Gusti mugi dugi atuh Gusti Ramadana kana panen. Panen naon dina Ramadan? Panen barokah, amin atuh. Panen naon dina Ramadan? Panen rahmah. Panen naon dina Ramadan? Panen magfirah. Panghampura Allah. Panen naon dina Ramadan? Itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ya Rabbal pan gaya pan gini. Numawi Sya'ban bulan nu aya di antara Rajab sareng Ramadan, baina Rajab wa Ramadan ieu boga istimewa sorangan. Hoyong uning istimewa na Sya'ban. Wartosan ulah. Atos bisi seueur teuing mah olap. Abdi nyariosna seueur teuing olap moal. Asli masih kuat. Bawa tunu. Masih kuat. Dur abdi nuju ceramah Arwi. Arwi mana? Maui. Tapi kan bumi Maui. Sya'ban teh aksarana 5 biji. Biji. Shin. 2. Sanes ain ain. Sanes di dieu nya. Aksara ain. Aksara ain sanes di dieu di dieu. Halku teh genggerong. Sanes ain tapi ain. Jangan libatkan hidung. Ain. Sanes ain ya. Jadi kalau baca Quran Fatihah misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah. Ulah dikanairong kan. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abdi nambi ijazah ti almakfurlah pun Bapak. Pun Bapak nambi ijazah ain ti yang mulia Abuya Ahmad Hidayat Dimyati Cikeus. Kata Nabi Buya Iyad. Buya Iyad nambi ti Abuya Lon Cibabat. Abuya Lon Cibabat nambi ti Tubagus Makmun Banten. Jeung sakarasi. Ain. Hiji shin, 2 ain. 3 ba. 3 4 alif. Alif 5 nun. Mun hiji nunan nunan. Lamun 2 nunen. Hese nunen mamanyun jadi we nenen. Benar. Nenen itu bahasa Arab artinya 2 nun. Bahasa Arab nenen itu bahasa Arab artinya 2 nun. Sok lalajuan nun. Titik hiji. Bener bahasa Arab. Eta teh lamun bangsa ya yuswa 30 ka handap. Lamun yuswa geus 30 ka luhur kamu geus lewat 50 mah jadi ba titikna di handap. Saudara-saudara. Ieu deui aksarana beriji. Itu nyatet tuh. Yakin mau hilaf? Amin lah. Nu atos-atos ge teu hilaf kita jong hilaf. Aksarana 5, tapi 2 nu terakhir abaikan. Nyaeta alif sareng nun. Da eta mah ziyadah naon? Naon ziyadah teh? Iya, geuningan punten. Wa iyadzubillah urang dieu mah insyaallah selamat sadayana. Supaya geuningan paribasa anak jadah cenah. Alhamdulillah. Eta dina bahasa Arab nama sanes jadah ziyadah. Sanes jadahnya ziyadah. Jadi sanes haram jadah. Tapi haram ziyadah. Haram kalakuan kolotna, ziyadah status anakna. Lain jadah berarti ziyadah. Panambah disebut penambah itu yang saha bapakna. Jadi anak saya teuing. Nu penting mareuneuh bijil budak. Jadi anak saya teuing. Aya heureuy santri ngan lamun lain santri moal seuri. Bae kanyanguan nu lain santri jeung santri.
Aya awewe curhat ke kiai di Arab ke ulama ke syekh. Karena aing digegeureun aing. Nya syekh, eta curhat ke syekh. Saur eta teh kieu si awewe teh pan no. Teh syekh cenah kumaha nya. Nah gitu, teuing saha bapakna kasihan balik. Da abdi mah gunta ganti lalaki. Alhamdulillah. Doakan sih ya. Alhamdulillah. Datos tobat ayeuna mah. Ngan tobat mah atos ngeunreuna aja. Jadi kumaha teh pangarsa cenah. Atau ke kumahanya dagoan mereka bijil budak. Saur kiai teh tobat teh sing balik. Muan. Bro lahir laki anak nabi. Datang ke kiai, ka syekh. Pangarsa cenah. Itu saha namina nya. Pan batur mah mentang ngaran deku bapakna. Da ieu teh ku bapakna. Da abdi mah kun ganti lalaki loba ka bogoh abdi mah. Jiting ku saha teh reuneuh teh. Jadi saha ngaranna? Eta syekh teh tuluy bere ngaran Ibnu Katsir. Tuh nya moal seuri da lain santri. Nu seuri mah ustad ajengan. Dengartinya. Iya, pan kopi geus dibejaan tadi nusan nu seuri mah santri mah tak kudu mah api-api seuri tadi. Aku minum dulu ya. Tahu nggak sunnah minum itu bismillah, ganjil dan suruput. Leres. 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 Gabus. Jadi ulang sekaligus gitu. Berulang-ulang hiji, 3, 5, 7. Jadi paribasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah we unggul teu kudu maca yasin geula teh nya. Nah, terus teknik kata disuruput. You know suruput? Manyun seutik teh geuningan. Manyun seutik lawang naletik bari nyedot. Hiji kan. Ya, punyanya namanya 2 nya. Banjir. Sedotannya mantap. Lila sedotan. Jadi kita nawet. Saudara-saudara, hadirat. Alhamdulillah. Jadi alif sareng nun bibu abaikan. Sesana beriji 5 kurangi 2 sesa. Nu tilu teh hiji, shin 2, tilu. Puntennya abdi ngabulak-balik teh da. Abdi luak-lieu teh aya nu nyepeng pulpen kertas. Hariwang hilap mata dibulak-balik. Hiji shin, ain ba, shin ain ba. Naon ari shin? Shin syuf'ah. Kulan shin naon? Syuf'ah. Adanya shin machine lain sin. Ulah siga urang Cinog mah alus-alus ngaran Syarifuddin. Jadi Saripudin. Saripudin. Kenapa sih gitu enggak Syarifuddin? Ya, lain Saripudin, Syarifuddin, Saripudin. Syuf'ah. Lain sub'ah, lain. Lain. Kalian salah arti. Beda deui ge maksudna. Udah orang Sunda machine jadi sin. Fa jadi pa, ain jadi a, jadi syuf'ah jadi sub'ah. Hari sub'ah naon artinya? Sub'ah. Hari sub teh sub, hari jadi ngaco. Syuf'ah. Sub'ah.
Naon artinya syufa'ah? Syufa'ah teh harusna jatah. Apa? Siga kieu. Korban YouTube. Otomatis dan opotan nyunkeun jatah. Leres teu? Jatah. Kami jadi pasien we, tah sok lah lumayan 10 juta. Berarti abdi ngaluarkeun sabaraha? 40 juta, 10. Saya sana 60 disakuan ku abdi. Da abdi bosna misalna. Abdi nu dagangna, ngan ieu mantuan. Tah, nu dipidamel ku abdi ka opat urang ngagean 10 juta, 10 juta eta teh namina nyapaatan. Namina teh. Jadi memberi syafaat itu artinya memberi jatah. Jadi maksudnya, ari urang hidup di dunia, tuluy bakal maut. Sabada maut panggih jeung alam nu beda sareng dunia. Ku alam kuburna, ku ngadeg kiamatna, ku perjalanan akhiratna. Sateuacan dugi ka lawang surga atawa lawang neraka, perjalanan terjadi panjang luar biasa. Ngan anu pada akhirnya mana bakal pisurgaeun atawa pinarakaeun. Kantun we taros dirinya lira, hoyong jadi ahli surga, hoyong jadi ahli neraka. Cobi ngacung anu hoyong, cobi ngacung diburuhan gua abdi mun ngacungnya 50.000 lah. Kirang ageng 100.000 lah. Oh kirang ageng 150.000 ya. Kirang ageng 200.000. Kirang ageng tunai cash 250.000 rupiah. 2 lembar berem sareng 1 lembar biru 250.000. Cung saha anu daftar bade lebat ka neraka? Gile pertanyaan. Alim? Tanu teu lucu teh kieu. Aya piwarang ngacung bari diburuhan nya. Teu lagi ngacung tos. Teu capek teu ngesan. Bari diburuhan meuni alim. Da alim daftar ka neraka, ari kalakuan pinarakaeun pan aya jalan nu kitu. Tanya aku teh, "Mang, hayang ka neraka alim?" Sok atuh nyebut hayang diburuhan ku abdi. 50.000 tadi digolerkeun. Asal ngomong hayang we ka neraka. Mungtuy. Ai ditodong gitu mah embung, bari diburuhan ge ti tangaku hayang ka neraka, da embungeun, tapi salat ditinggalkeun. Hadiah. Tapi bohong beuki, hadiah. Ngomongkeun batur enggak ada ya, hadiah. Sarua we di neraka euy. Tak ari jungjunan matos pasti ka neraka na urang mah can puguh, urang mah jungjunan matos pasti ka surga na urang mah can puguh, jungjunan matos jelas ka surga na manah mah anjeun namanya pengkunci. Pegang kuncinya. Ari urang mah can puguh, tah urangnya nyuhunkeun jatah ka jungjunan. Jaminan eta. Gitu. Cek abdi teh kieu. Ya Rasul agehan abdi atuh. Kitu mun diseunakeun pan pangarsa mah tos puguh pi surga euneu mali mandar mah tulakna ge dicepengan ku pangarsa abdi mah can puguh ka surgana. Kitu. Mun teh mah abdi aya dorakaan tos jelas mah mun abdi aya ibadahan teh butut ibadah abdi mah hese ngakuna nu mawi abdi agehan ku pangarsa. Ta eta teh lamun di bahasa Arabkeun mah isfa lana. Eta bahasa Arabna, bahasa qasidahna, lamun disunahkeun mah kitu, pangarsa agehan atuh abdi. Kitu. Banget salegana surga nu saha teh? Jawaban paling benar adalah nu Allah. Mungku Allah tos dipasihkeun ka siga kieu ieu sorban nu saha? Nu Allah. Ieu sorban nu saha? Nu Allah ieu sorban. Nyen secara fikih tos dipasihkeun ka abdi ku Gusti Allah melalui demi banyak jalan. Ku Allah di widian tanahna bisa dipakai malakeun kapasna, tuluy dipanen kapasna, gitu. Tuluy jadi beneng, tuluy jadi sorban. Itu nu Allah itu ngan dipasihkeun ka abdi gitu. Dititipkeun ka abdi dipasihkeun nya kumaha Gusti we. Tah ai surga nu saha? Nu Allah dipasihkeun ka junjunan. Sallallahu alaihi cirina kuncina dipasihkeun. Cirina kunci aya di junjunan moal aya nu tiasa lebet lamun teu acan junjunan. Maliman apa umat nu sajen ngantri lamun teu acan beres umat junjunan akhir zaman anu lebet. Nu sanes kantosan. Kaum Nabi Musa ngantosan, kaum Nabi Yusuf ngantosan, kaum Nabi Yunus ngantosan, kaum Nabi Ibrahim ngantosan, kaum Nabi Musa sadaya ngantosan. Anu disebut umat mah nu akhir. Pami Nabi nu sateuacan teh disebut umat, disebutna kaum.
kaum Nabi Adam, kaum Nabi Idris, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Yunus, kaum Nabi Musa. Sanes kieu, umat Nabi Ibrahim lepat. Umat Nabi Musa lepat. Nu pas mah kaum. Nah, da ari Nabi sate acan nama diturunkan untuk waktu terbatas dan area dakwah yang terbatas. Contoh Nabi Isa, dakwahna teh keur urang Israel unggul. Urang Indonesia mah teu katoel ku dakwah Nabi Isa. Gitu. Adi jungjunan linnasi kafah lil alamin rahmah. Pikeun salarea teu kalangkung sauted-uted acan bahkan sepanjang zaman sampai kiamat berdiri. Ada jungjunan anu nyepeng tulak surga tos pasti ka surgana urang cantang tuh tuluy urang nyunkeun di agehan bahasa Arabna teh syuf'ah bahasa Arabna hiji tah dua ain ismah naon ain sod mim tak bulat lain tahu bulat tak bulat is mah Nah, apa itu ismah? Perlindungan. Apa itu ismah? Perlindungan. Kayak kamu perempuan pasti butuh dilindungi, betul nggak? Ya iyalah, secara. Butuh perlindungan. Iya tuh. Tuh. Pami hujan kumaha? Kacau ada hujan kumaha panas. Saripudin. Saripudin. Kamu hujan jibruk, betul? Akang mah moal ada ieu. Salirama jibruk. Abdi mah ieu, salirama jibruk. Tah upami ieu ceramahna tengah poe reng-rengan loor, abdi kapanasan teu? Teu, da ieu mun salira. Tah kitu rugina teu diieuhan teh. Gitu rugina tadi iwan ayeuna mah lamun paling hujan paling jibruk lamun paling panas paling hareudang engke mah yaumal qiyamah yauma la dzilla illa dzillullah poe kiamat teu aya deui panang tayung teu aya iuh-iuhan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala panas teu kira-kira riwayat meningakeun 14 hasta hoyong ngahontal panon poe kitu deuketna bejana panon poe nu aya zaman ayeuna teh panon poe anu jarak teh jauh jutaan kilo cenah can pernah ngukur abdi oge cenah jauh eta kitu jauhna hareudangna lumayan leres itu hareudangna luar biasa dipake papanasan kuat ka ari reng kuat ka araza ari usum kiamat panon poe teh menika deukeut ajib deuh teu aya panang tayung angin panang tayung Gusti Allah taala akhirna ngajelegur di alam bumi ngabeledug da panas teuing tah jalma anu ngamulyakeun Sa'ban ma yauma la dzilla illa dzilluh dina poenan teu aya iuh-iuhan teh diiuhan ku Allah ismah perlindungan amin engke di akhir zaman dajjal nemongkeun anjeun dipitnah jelema ku dajjal dijieunnan fitnah teh jadi ku dajjal mah surga katinggalina neraka katinggalina surga Dajjal mah ngabulak-balik we hirupna teh. Jelema teh kabita nuturkeun Dajjal padahal pinarakaeun, siga we pi surga. Kaluar deui sato-sato gegermetan bijil tina jero taneuh. Sato-sato anu can pernah katingali memehna nu ukuranna gede. Nu tinggu mah hese ngabayangkeun ada duka teu aya teu kapanggih ayeuna mah. Engke teh bakal barijil tina jero taneuh teh. Sato-sato gede. Han sia da kumaha urang mah karek kureungit geus riweuh. Karek kutumila geus riweuh, leres teh? Urang mah ayeuna sato nu birijil gede punten tumila mah letiknya geus riweuh kumaha lamun tumila sagede munding moal teu gila terus teh serem nya abdi gina mun lalajo lamun nonton kapungkur nuju alit di masa gede kieu deh film ieu Ultraman gitu Ultraman ya penjahat dengan monsternya gede, gede. Tak, abi ngabayangkeun ya Allah, seremnya cek bari jilo satu-satu gede. Serem teh. Serem teh dilindungi, tapi lamun urang ngamulyakeun Sa'ban mah, ismah ada perlindungan dari Allah. Amin. Yang ketiga, bahjah. Bahjah. Ari bahjah teh bagja. Miripnya. Bahjah mah bahasa Arab, bagja bahasa Sunda.
Bagja miripnya. Bahja jeung bagja gitu mirip. Bahja teh ngarasa bagja teh bunga. Eta nyana kape teh? Nyana kape teh? Aya baterean keneh teh. Nyana kape teh? Ini nyanak teh nyana kape. Aya baterean. Foto atau foto akang tadi. Sok mengdekat gaya. Sok atuh mana kape teh baroga. Ini. Ya, sok atuh sok. Atas tacan. Canggui. Atas tacan. Nah, oke, upload di IG, na Instagram, tag ke akang, @muhammadhaririaa, @muhammadhaririaa, captionnya begini, bersamamu aku bunga. Tag ya. Bahja itu bunga. Memang kenapa Sya'ban harus bunga? Ini Sya'ban udah injury time ya. Sudah hari-hari terakhir sebelum Ramadan. Pan bentes. Murodib tina bahjah teh nyaeta farohah apa? Sama farohah juga artinya happy bunga. Sedangkan saur jungjunan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Jalma anu bunga ketika masuk Ramadan mangka eta jelema ku Allah diharamkeun jasadna tina api neraka. Amin. Bahjah bunga. Amin. Bunga pada Ramadan bunga. Tapi aya jelema nu susah hatena mun pangejeng Ramadan. Ramadan puasa. Teu bisa udud isuk-isuk kan. Teu bisa ngadu bako isuk-isuk. Bade nyuruput kopi jeung sampo beuleur. Ramadan puasa. Teu bisa pangantenan berang-berang. Ramadan. Engke dagang hareurang. Leles tepati semangat. Ramadan. Konangan kurang. Aya itu buku lutus. Kuduna bunga kalaka buku lutus. Astagfirullah. Sing bunga lur. Ramadan mah Masya Allah tabarakallah. Atuh boro-boro wiridan. Sare Ramadan mah menang pahala. Hadeo. Sare menang pahala. Hadeo. Ini kabar baik karena bagi HS karena bagi HS mah kabar baik gitu. Ramadannya paling geningan faktor lapar leles golirkeun nahreup menang pahala. Boro maca Quran tadarusan boro wirid muih tasbih ngagoler menang pahala. Eta jadi alasan ke tukang HS mah. Sia HS we menang pahala kan. Daripada ngomongkeun batur cenah keur puasa geuningan tapi daripada ngomongkeun batur ngaruksak pahala puasa mending sade. Aya nu keuheu Ramadan teh aduh Ramadan pemasukan seutik THR keluar gede ya ulah bogoda eta pokona mah masuk Ramadan bunga oke insya tos sagitulah tos saja melangkung kan. Huha nggak modal atau kengonang. Yang gratis wae. Ajengan Asep Nawas, ajengan Asep Anwas. Keun bae dadek Anwas dek Nawas satu akar kata. Aya ulama kapungkur namina Syekh Abu Nawas. Hiji ulama anu terkenal menulis kitab Ilahi Story. Terus wala akwa anu teu maca berarti teu hafal. Wahai taubat. Maksir. Fa'innaka ghafir. Maca
jempe wae atuh. Nah, ya macam wae. Saudara-saudara, dengan saudara itu. Bismillah. Saudara-saudara. Nah, kembali lagi. Nah, aja jarang bewai kunaon terang. Pami iya terang tuh pami iya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Lu gitu patut apa? Kacau. Oleh karena itu sambut Ramadan dengan hati dan kebahagiaan. Terima kasih kepada Ajengan Asep Anwas yang menjadi sababiah malam ini. Anwas. Makasih bukan nama I love you. Saudara-saudara, sayang manuk. Oh, ya, sarangeo sok. Emang artinya sarangeo naon? Sarangeo teh artinya sayang manuk. Kan filosofi Korea teh. Filosofi Korea sarang burung sayang manuk. Sayang manuk dengan sok bunga disebut sayang. Hai sayang, sayang itu kan tempat untuk manuk. So, Japati, sayang Japati, betul? Sayang piit, betul? Berarti ini tempat untuk piit. Saudara-saudara. Sambut Ramadan dengan kebahagiaan dan baca bersama-sama. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam bi syahri rabi'in qad bada nurul a'lan baya habana badran bi badal bima yujda marhaban ya Ramadan. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر أنا راسي يكون شرقا ومغربا أنا راسي يكون شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا مرحبا شهر الصيام آمين اللهم يا ودود يا ذو العرش المجيد يا مبدئ يا معيد فعالا لما يريد نسألك بدون وجهك الذي ملا أركان عرشك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت نستغيث يا غير المستغيث يا غير المستغيث يا غير المستغيث أغثنا يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا رحمن الراحمين يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام بعدد وكرمك عليك وعليك يا سيدي يا رسول الله kita sediaan بعزة الله يا رسول الله يمد أيدينا قد قتلتنا أدركنا يا رسول الله sasarangan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin sadaqal qabul wal ijabah al fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Omatnya tag kena IG akang @Muhammad Hariri @Muhammad Hariri
Aduh, Muhammad Hariri. Aduh, ini Muhammad Hariri. Ya ada